Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi, kumaha sarehat? Alhamdulillah atuh, mudah-mudahan sadayana sing aya dina kasarehatan. Amin. Alhamdulillah tiasa tepang dangu anu munggaran sarem simkuring. Anu ayeuna simkuring teh nyaeta bade nyobi-nyobi mulangkeun katineng anu kapungkur ku mangrupi dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur. Simkuring ayeuna bade nyobian nyaeta mangdongengkeun anu mudah-mudahan bahan katampi, mudah-mudahan sing janten panglipur kana kalbu, pangbeberah kana manah, san janten lanong kange panyawat anu nuju teu daramang. Amin. Ayeuna simkuring bade ngabahas nyaeta tapi bade mangdongengkeun hiji carios nyaeta carios persilatan anu dikarang nyaeta ku Bapak S. Sukandar ti wewengkon Garut, anu dina judulna teh Si Buntung Jago Tutuga. Mangga atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos palawargi, urang kawitan wae kumaha lalakon Si Buntung Jago Tutugan karya Bapak S. Sukandar. Mangga wilujeng ngadarangukeun kaparayun sadayana. Pihujaneun geus ngagarayot mangrupa mega-mega hideung kandel ngadingding. Sok sanajan harita masih keneh beurang, tapi pangaruh reueukna sabudeureun anu poek ngajadikeun kaayaan asa geus burit pisan. Teu lila paralak hujan teh mimiti mah badag carang, beuki lila beuki kerep, antukna mah bret wae hujan teh badag naker di barung angin ku anu ngagelebug nebak kana dangdaunan. Selang-selang kadenge sora guludug matak sentar kana hate jeung burinyaina kilat anu nuturkeun. Ngaran-ngaran di pilemburan kaayaan hujan badag model kitu teh malah matak pikabungaheun pikeun barudak mah. Anu biasana ukur ngumah banget kucai sapoe oge kadang henteu. Ari pas waktu hujan badag mah malah barudak teh ngadon riab huhujanan aruli, bari baham namah teu repeh ting gorowok bari seur-seurian silih simbeuh. Malah teu eueuheun pikeun anu lengger mah heureuyna teh sok bari silih tamblog ku taneuh. Gajileng aya hiji budak lumpat tina hiji imah, nyarebet muru ka babaturana anu keur ngurugkeun maneh kana cai tina panyaweran. Serabat teu anta parah deui ngan jebrod we nubrukeun awakna satakerna ka babaturana anu keur nyurugkeun maneh kana cai tina panyaweran. Atuh puguh we kabeh meuni raceleng, malah sabagean mah nepi ka aya anu ngajurah loh. Anu lenger mane-mane, ceuk salah saurang anu ngajurah roh, si Jumad ngaranna. Bari sengar-sengir da meureun nyerieun bujurna balas ti teuneut. Heuy Pako, geus ngabongoan teh si Andi mah. Si Kemed mairan sarua manehna ge pupuringisan bari nyepeng igana.
Pan badakna para bebeja lain lamun nubruk teh. Cek budak anu disebut si Andi tea namalang bari nyurugkeun awakna ku cai panyaweran. Andang dibawaan si ulin si Andi mah. Euy. Sok sasangklang si eta mah. Si Ubed anu tadi milu kapecelengkeun milu ngomong. Hahaha. Sok we uing teu dibawaan ulin mah moal dipangalakeun patel. Cek si Andi bari nyerenge. Tuh dah maneh mah sok daleka wae. Si Ubed jamedud. Atuh jamak we sakitu mah euy. Hayu ah, urang ulin naon deui? Si Andi ngajak babaturana. Sok sanajan nya oge manehna teh kasebutna budak paling lenger di antara maranehna, tapi kabeh oge nurut ka maranehna teh. Tara aya anu wani ngalawan ka si Andi teh. Urang ulin babagongan we ju. Ayeuna mah si Andi sina jadi bagongna. Urang opatan anu jadi anjingna. Cek si Jumad mere saran. Sanguk ah. Sok nyaan nubrukna si Andi mah. Geus wae urang ucing-ucingan atuh. Si Juhri nolak bari mere usul. Sieuneun manehna teh soalna ai si Andi mah nyaeta heuh ngaranna budak lenger. Poharanya Mang Jeni. Terame ucing-ucingan mah mending kukudaan. Urang silih sekolah sekali sewang silih akod. Ngan saha nu daek kukuda anjing si Andi. Kuring mah sangeuk ah. Sok licik si eta mah tara daek jadi kuda. Hahaha. Geus we ayeuna mah urang paparahuan di kulahna Haji Sobana. Keur hujan kieu mah caina badag. Si Andi ngasongkeun saran. Heueuh nya. Mending paparahuan. Parahuan make naon nya? Make gebog gitu. Cek si Ubed bari ngareret ka si Andi. Naon ku gebog? Mending oge ku lisung. Pan Pak Haji aya nu rada leutik lisungna teh. Resep geura siga dina parahunyaan. Hahaha. Cek si Andi bari rutret minta kasaluyuan. Sieun amek ah. Mangkaning Pak Haji mah paling sakit waak nya ka budak teh. Si Jumad rada merod, da apaleun kumaha adatna Pak Haji Sobana. Atuh sate mentong bebeja. Hayu ah. Si Andi kekeh. Atuh antukna mah bring wae barudak teh ngabring muru ka balongna Pak Haji Sobana. Si Andi leumpang pangheulana minangkana mah pamimpinna. Teu lila geus narpi pipir imah Pak Haji. Lempangna teh cingkar tayap sieun meureun katohyan. Laju muru ka saung tempat neuneun lisung anu parnahna disisieun balong pisan. Barang nepi tambakan serebat. Barudak paheula-heula muru ka saung. Sigana mah rek nyokot lisung anu Pak Haji. Tapi barang srog ka saung na atuh ari gok teh kasampak Pak Haji Sobana keur campego dina saung bari diuk dina lisung. Ti mimiti hujan oge Pak Haji teh aya di saung ngahaja bari nungguan kulahna bisi caah atawa bedah. Atuh nempok kitu mah barudak teh kacidareuwaseuna. Manehna malrengked sabab mireungeuh anu dipikasieuna teh aya pisan dihareupeun. Rek naraon sia los-los ulin ka dieu? Rek mau klaugnya? Pak Haji jojo morongos weh bari jung nangtung melong ka barudak. Sanes Pak Haji. Cek si Andi anu pangwaniana nemalan bari unur-unuran. Ingis dipapeg ku halu meureun.
sabab kapireungeuh leungeun Pak Haji teh ngaragamang kana halu. Bohong sia. Narek naraon atuh? Los ulin ka balong bebenyit ceuk Haji Sobana teu mere budi pisan, sabab manehna apal yen barudak ieu mah kacida laliwarna kana tangkal cau batur ge wani nuar dijieun rarakitan. Rek naon sia? Badai namut Pak Haji bade diangel lisung. Cek si Juhri bari salah deui ngomongna oge. Poharanya Mang Jeni. Ngadenge kitu mah atuh Pak Haji Sobana teh langsung muringak, amek nyiak beungeutna beureum. Kurang ajar sia kunyuk. Pokna teh bari ngajawang halu, maksudna rek dipake nyingsieunnan. Kain sia rek dipake lisung. Didagur ku halus ya, hadieu sia. Ningali kitu si Andi anu panghareupna langsung balik kanan terus ngabecir ngarumpak babaturana. Atuh keur mah tambakan balong teh heureut, katurug harita barudak teh keur padadet pisan. Nah atuh barang kadupa ku si Andi teh si Ubed anu pangsisina joti gejebur we ka balong. Ngan si Andi teh teu malire ka si Ubed ngan berengbeng we lumpat. Jeung barudak mangpret nyalametkeun diri sabab dina pikiranna mah sok sieun nya digenir ku halu ku Pak Haji Sobana. Padahal ari Pak Haji mah ngan saukur nyingsieunnan manehna seuri nyerengeh da ngaberik mah sangeukeun hoream kudu hujanan mah. Barudak teh baralik deui ka tempat arulina tadi, bari seserian nyaleungseurikeun pamolahna sorangan. Hujan geus mimiti raat, barudak teh marulang ka imahna sewang-sewangan. Si Andi bareng nepi ka imahna geuwat nyampeurkeun bapana anu keur siduru bari ngaliwet. Gadona norok tok katirisan. Hujanan wae atuh Andi, ceuk bapana bari melong ka si Andi. Si Andi mah teu malire ngadonhok we cingogo bari siduru. Anggur mah geura di baju ka itu, urang ka warung peuteuy. Pejan keneh Pak ah. Nya ieu mah geus rada raat ning. Juga itu geura di baju. Dahar heula bah. Jeung naon bah? Si Andi bari melong ka bapana anu keur ngasur-ngasur suluh seuneu ngahaja sina ruhaina ameh liwet teh henteu tutung. Nya heueuh dahar heula, matakna ka ditu geura di baju. Si asup angin ke dahar liwetna mah. Geus papal liwetna. Ceuk bapana ka si Andi. Jeung naon bah? Si Andi kumetap bari muka kastrol anu nagen dina luhur hawu. Jeung peda. Tembal bapana ponok. Dipais bah? Hanteu, eueuh bumbuna atuh Andi. Juga angguran mah geura di baju. Ke pedana urang tumpangkeun heula, tos dahar urang ka warung peuteuy, urang nagih duit ladang daun kawung. Ceuk bapana bari nyokot peda beureum 2 tina pipiti. Ayeuna bah ka warung peuteuy teh. Ceuk si Andi bari ngaleos ka pangkeng teu lila geus ngarongheap deui bari mangagiwing baju. Baju teh soek deui bah. Tuh tinggal. Si Andi nemongkeun baju anu palebah tak-takna ngabarawah soek.
kawantu baju anungan hiji-hijina teh bari makena ge dipeleter unggal poe. Nah tuh maneh mah jorok pisan Andi, botrok teuing, cik atuh rada apikan saeutik mah. Bapak teh ngerodan wae, da teu ari atuh lobag barang gawe bapak teh, kudu ngerodan wae mah. Mesin sina aya keur inung maneh keur aya kene. Ceuk bapana katempo panona bari rada ngalimba kana ras kaayaanana. Pas bobo atuh bah. Si Jumad mah bah kamari dipangmeulikeun deui baju ku bapana anu weuteuh. Si Andi teu malire kana kaayaan anu jadi bapana. Sakitu bapana geus ngalimba teh da maklum budak teh teu nirosea kana kaayaan bapana. Heueuh ke lamun geus aya duit matakna ayeuna urang kawarung peuteuy, urang nagih duit daun kaung ka Mang Eman, ceuk bapana ka si Andi. Asik atuh bisa meuli bajunya bah. Geus diancokeun jang mayar hutang. Apan salila ieu teh dahar oge urang teh nganyuk Andi ka warung Bijulaiha. Si Andi anu tadina marah mai ngadadak alum deui paromanana. Manasina maneh teh jelema aya atuh Andi. Cik atuh mun baheula bapak keur aya keneh inung maneh mah. Usaha bapak teh alhamdulillah rada lumayan. Ngan kusabab da jalma mah teu cicing dina hiji martabat. Disaprak inung maneh gering beak modal bapak teh dipake tatamba ka ditu ka dieu. Bari inung maneh teh tetep we teu katulungan. Da meureun geus waktu atawa geus takdir kudu panok umur. Nya tisaprak harita modal bapak beak dipake waragad. Anyakeun bae ketang da eta mah. Da geus kuduna kitu meureun. Ngan ayeuna mah urang ngawayahnakeun hampura bapak can bisa nyugemakeun maneh Andi, ceuk bapana bari ngabalieur nyumputkeun panon anu geus mimiti ngecelakeun Cipanon. Beres ngerodan baju mah duanana teh dalalahar meuni balake cerakan. Sanajan ukur jeung liwet deungeunana jeung peda beureum jeung cengek guluntungan anu dicocolkeun kana uyah dina coet sesemplekan oge teu wudu katempona teh bangun nalik matnaker. Teka catur Kirais jeung si Andi ka warung peuteuйna. Kocapkeun manehna geus marulang deui. Marulangna teh jalan ka tutugan. Nepi tutugan teh wanci geus maju ka sareupna. Kirais nyaeta bapa si Andi teh harita keur jongjon we leumpang balik ti warung peuteuy. Sedengkeun si Andi ngadaplok dina tonggong ngahenen dina akodan. Zaman harita mah sok sanajan bener jalan mah geus diaspal, tapi kaayaan lebah dinya kacida sepi na. Kenca katuhueun hieum ku tatangkalan rungkun-rungkun jara rangkung. Jarang aya jalma anu ngalanto wayah kitu. Sabab sok kabejakeun cenah loba begal. Loba kandaraan teh ukur semet tengah poe. Da kasorenakeun mah es tuning rehe comrek pika keungeun. Sabot jonjon lempang ti palebah anu bala jungjleng opat jalma anu ngabar bedog ngahadang liliwatan Kirais. Pas palebah tutugan pisan. Eureun jeung kadiekeun si saku si laing lamun hayang salamet jeung betah keneh kumelenang di alam dunya. Ceuk hiji lalaki nyaeta begal teh anu opatan.
Salah sasaran atuh aranjeun rek ngabegal kaula mah. Ceuk Ki Rais bari ngecagkeun si Andi didiukeun dina kuta di sisi jalan. Perenan kadinya Sudinta muntong diajak pancakaki jelema kitu mah tuman. Ceuk hiji lalaki manehna mah ukur ngajanteng tinu rada anggang. Teu kudu ngadua kalian dititah anu ngaran Sudinta langsung nugaskeun bedogna nyasar beheung Ki Rais. Aeh sugan ieu mah begal kokoro nya. Ceuk Ki Rais bari sakilat ngareunteutkeun awakna. Plos. Panarajang Sudinta lumput tina sasaran. Sikat adia piraku sitil tuan teh sanggup melawan jalma hiji. Ceuk gegedugna deui. Hehe, keun heula Kak. Sina jadi bagong bayangan heula. Ceuk nu ngaran Adria bari sakilat ngagetkeun bedogna nyempongkan ngalacangkeng Ki Rais. Menika cidagarangna teh dumeh meureun ngarasa era ku gegedugna. Dihurup ku tiluan teh Ki Rais ningkatkeun kawaspadaana, matana menirang cingeus ceulina dipasang. Seak. Manehna mesap bedog anu kita tadi ngagaplek dina cangkeng. Pelentrang pangadek Adria ditakis bericak kembang seuneu kaluar tina dua pakarang nu diadu. Sudinta anu ningali Ki Rais rada balangah teu micen kasampetan. Hiuk nyabetkeun bedogna rek narok sirah, tapi Ki Rais oge lain jalma samanea, lain jalma atah dina maen pokma. Sakilat manehna ngagilak bari nyabetkeun bedogna dipake nakis. Terus disusul tepus ku suku katuhuna dipake ngejejek dada Sudinta. Belentrang jedrak. Dayagdag Sudinta ngadayagdag kakenaan panajong Ki Rais. Can oge jejeg kuda-kudana jebrot. Perep Ki Rais nyayang kana gadona atuh gebut wae Sudinta labuh nang karak bengkang. Alah, tarok babatokna Ardasim. Gedeg-gedug begal teh marentahkeun deui. Anu ngaran Ardasim ngagentak narajang nojoskeun bedogna kana hulu angen Ki Rais. Tapi Ki Rais oge leuwih rikat, manehna nyerongkeun suku kencana bari bedogna disabetkeun dipake nakis. Orokaya harita Ki Rais kabagi pikiranana pikeun dirina mah kajeun teuing. Najan kudu paeh ngababatang oge ngan manehna mikiran Andi. Sok sieun manehna diroga hala ku begal anu hiji deui. Sudinta anu geus hudang deui narajang meh bareng jeung Ardasim. Duanana sarua nyasar beheung Ki Rais. Ningali kitu mah Ki Rais depok ngalalapkeun sirahna bari nyabet babajeg lawan. Atuh anu narajang teh ruas maranehna gewak mundur sabab sok sieun jadi silih kadek papadana. Ardasim ngajaul kaluhur ngan ngajaulna teh bari nekankeun suku pas pisan kana tarang Ki Rais. Atuh jedak tumarapna ka Ki Rais matak lunglang kana sirah. Ki Rais ngajengkang sirahna karasa laneng dumeh tarangna keuna ku panejeh Ardasim. Dina kaayaan kitu Adria teu mere kasempetan manehna muru rek nojoskeun congo bedog kana hulu angen. Ki Rais sok sanajan sirahna lunglang masih bisa ningali jeung sadar kana bahaya mah. Manehna satekah polah ngabela diri sakilat ngagerentelkeun awakna kagigir bari nyasarkeun bedog ngalatarang Adria anu harita awakna doyong kadorong tanaga sorangan. Seret goak Adria ngagoak teu sabab teu sempet ngejat beungeutna kasabet tungtung bedog. Sok sanajan teu neungeul oge tapi balukarna pikeun Adria mah cukup lumayan. Tarangna gudawang getih mancer tina pipi. Kira aku kudu aing wae nu turun.
Awas ya rasakan bedogain yo. Iya. Cek gegedug begal anu ngaran Bahrowi bari narajang Kirais anu masih dina kaayaan nangkara. Si Andi ningali bapana aya dina bahaya, manehna teu antaparah deui lompat muru ka bapana. Saterusna ngagabrug nangkep bapana. Ngan bareng jeung eta Bahrowi ngaheumbatkeun bedogna anu geus teu bisa kasingkahan deui boh ku si Ani boh ku Kirais, sabab Kirais geus ka digabrug ku si Ani jadi teu bisa ngejar. Atuh geus teu kaantaparah deui, jeres bedog Bahrowi ngahancaleungeun si Andi anu harita keur numpang dina awak bapana. Anu akibatna mata kacida kukurayeun anu ningali. Pigelang si Andi sapat tembus kana angan Kirais anu langsung ngaburialkeun getih lir munding dipencit. Geus teu bisa digambarkeun ku carita direka ku tulisan kumaha ngajeritna Ani jeung Kirais harita. Malah mah anak buah Bahrowi oge pating birigidig ningali kitu mah. Iwal ti Bahrowi anu teu ieuh-ieuh ningali kitu teh. Aing calohok wae sia. Gawat radahan saku bajuna, pok parentahna Bahrowi teh. Najan bariting puringis oge anak buahna nurut, awak Kirais anu geus teu usik digaradahan dicokot eusi sakuna. Samemeh ngalaleos, Bahrowi ningali anu ngaburicak dina ramo diariji Kirais. Nyaeta cincin perak batu pirus. Terus ku Bahrowi dilaan dipolsotkeun tina leungeun Kirais. Geus kitu mah geuwat arinit ninggalkeun Ani jeung Kirais dina kaayaan tatu baloboran getih. Ani ceurik bari jeung manehna sasamat ka bapana jalaran waktosna seep. Aduh, palawargi kumaha atunya waktosna tos nyekapan cag dugi ka dieu wae masugan enjing urang teraskeun deui kumaha lalampahana Ani saterasna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.